Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anu dipihormat Ibu Novi Nurul Khotimah selaku guru bahasa Sunda di kelas 11 MIPA genep. Abdi saring rencengan sadayana anu abdi papasi. Dina kesempatan ieu hayu ramuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ribuan berkah sareng hidayah, sehingga urang tiasa berkumpul di ruangan ieu dina kesehatan anu sehat ayeuna. Biantara anu bakal ditepikan waktos ayeuna ngebahas masalah ngajaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala nyanyi resep ka jalma anu bersih saring bersih sagala rupa anu aya dina dirina. Janten hayu urang mimitian ngajaga kebersihan demi nyiptakan kasalamatan sareng kahadean pikeun diri urang atanapi batur. Upami ngajaga kebersihan di mimitian di diri urang sorangan, tangtosna seueur jalma ningali sareng niron mimitian ti murang kali urang jalma nu caket, maka urang oge bakal nguntungkeun. Kualatan eta hayu urang ngajar murang kali salaku anu gancang ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan. Ku netepkeun contoh kebersihan anu hade pikeun barudak. Mudah-mudahan aranjeunna tiasa mandiri atanapi biasa ungkulan hal-hal anu sesah direngsekeun. Sabab dipika nyaho yen zaman ayeuna seueur jalma anu kirang meratoskeun kabersihan lingkungan sekitar barekan ngantepkeun kotor. Tamu bagja eta pidato dinten ayeuna anu tiasa kuring sampaikeun. Mugia aya manfaatna sareng tiasa diterapkeun. Kuring atur nuhun kana perhatosan anjeun dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.